hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad kamanehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus dara deukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikatu aw yatiya rabbuka aw yatiya ba'du ayati rabbik يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون Allahu a'lamu bimaradi hal yanzuruna nata ngenteni hal yanzuruna orang ngenteni ayma yantazirul mukadzibuna tegese orang ngenteni sapa wong kang bohong kabailan tatihum angin tatakahu min mukadzibun kita iwajai kalawan talan iya sopo al malaikatu pirang-pirang malaikat liqabdi arwahihim kedua ngagenggam pirang-pirang roh yang mukadzibun awayati rabbuka atawa yang tegas apa pangeran sira ay amruh tegas parentah ya rabbuk bimana azabuh kalawan makna siksana rabbuk bimakna azabih menang kalawan makna siksana rabbuka ayati ba'du ayati rabbik atau yang tegas apa setengah sake ayat pangeran sira ay alamati tegas sake tetenggere ba'du ayati rabbik adalah tiala saati kang nudukeun ing atase kiamah ieu mayati ing dalam dina teu ka ba'du ayati rabbik apa setengah sake ayat pangeran sira wahiyalan utaya ba'du ayati rabbik tulu'un syamsi iku muncul sareng min maghribiha saking kulone syamsi kama fi hadits sahihain kaya barang kang tetep ing dalam hadis sahih rawi Bukhari Muslim la yanfa'u nafsan ora mangfaat nafsan ing awak-awakan iman wa apa imane nafsan lam takun kang ora ana ya nafsan amanat iku imankeun ya nafsan min qablu saking sadurunge yati al jumlatu sifatun nafsin utawi jum sajumlahanana iku dari sifat lapan nafsin nawa nafsan atawa awak-awakan lam takun kang ora ana ya nafsan kasabat iku ngausaha ya nafsan pi imaniha ing dalam iman kana nafsan ing dalam iman nafsan khairon ing becik taatan tegese taat elatan pawa tegese orang ngamangpaatkeun ha ing nafsan taubatuha apa tobat nafsan kama fil hadisi kaya barang kang tetep ing dalam hadis wa gulan ucap sira Muhammad yantaziru ngenteni sira kabeh ahad hadhil asya ing salah sawijine ikilah pirang-pirang perkara ada hadhil asya ing salah sawijine ikilah pirang-pirang perkara innamu tazirun insatune ingsun agung iku kang ngenteni zalika ing mengkono hadhil asya munazarah antara Kangjeng Nabi jeung para kufar Quraisy adu dalil adu argumentasi kekuatan ilmu ternyata kufar Quraisy teu menge ngalawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di awal dicukcruk ku Kangjeng Nabi disusul ku Kangjeng Nabi tetep jawabanana teu etis susul deui ku Kangjeng Nabi jawabanana teu otentik susul deui ku Kangjeng Nabi tetep nyana geus teu bisa kukumah bahkan ditangtangan ku Kangjeng Nabi tetep nyana teu bisa ojah di akhir nurunkeun Al-Qur'an supaya diaku wahyu Allah abeh nyana di akhirat teu bisa ngadalil di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala abeh teu bisa ngomong lantaran diturunkeun Al-Qur'an bisi nyana ngomong di hareupeun Allah ja Taurat mah lain bahasa kami lain bahasa Arab Injil lain bahasa kami lain bahasa Arab diturunkeun Al-Qur'an anzalnahu Qur'anan Arabiyya hayo deuk kumaha geus teu bisa kukumaha haju kumaha eta ku parkurese iman tetep teu daek iman masyaallah amprok jeung Kangjeng Nabi nyaho kaistimewaan Kangjeng Nabi nyaho keamanahan Kangjeng Nabi nyaho kepercayaan Kangjeng Nabi teh nyaho Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah nyaho diberi wahyu ku Gusti Allah bergaul sapopoe tapi dasar teu iman mah teu iman bae mahal hidayah urang mah wauh teu ka Kangjeng Nabi nyaho teu ka Kangjeng Nabi hanya lingkungan anu ngadidik urang jeung ngadenge ti kiai-kiai anu ceramah ngaji pengajian jorojoy urang mah iman kabelah dia beki kuat iyalah murahna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nu barang jeung Kangjeng Nabi mah leuleul ngadenge kana wahyu teh iman tapi urang mah 1400 tahun tetap iman ka Kangjeng Nabi iyalah anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nu mantak atulah kuari mah urang hirup di negara anu kos kieu meujeuhna bae ja baheula mah baheula sakitu ambalayahna babarengan jeung Kangjeng Nabi jeung sahabat dan lain tetep bae teu iman urang mah kuari paling di sisi imah aya nu ngadokotok wajar sama kos kitu mah mari ge aya nu main gapleh 2 kali wajar paling ge di dinya teh aya anu zina kurang ajar tama ieu tetep urang hayang rapi urang hayang salamet anak pamajikan urang hayang salamet tatangga urang hayang salamet babaturan urang hayang salamet ngementek teureun wali-wali Allah mah ngadua lain jang sorangan Gusti salametkeun pamajikan salametkeun anak incu salametkeun Gusti dulur-dulur salametkeun tatangga-tatangga Gusti eta mah nyana keur judi segala mabok segala non tamaku nafsuda Gusti bere nyana hidayah Gusti salametkeun tang ngadoa teh ngadoa lain jang sorangan urang pan lain kitu Gusti abdi salametkeun adapun eta mah babaturan jongklokeun haba oh cak Gusti teh sia eta hamba aing Gusti jadi kitu-kitu atuh siapa cak Gusti teh kulon haju pemilu ka batur teh anu aing cak Allah tuh urang mah teh etis kan mentak mun eueuh para wali Allah di Jakarta wallahu a'lam mun eueuh wali Allah di Bandung mun eueuh wali Allah di Banten wallahu a'lam untung bae masih kena anu sok udang peuting udang ki SD aduh cak kaki kita baca aing maksud aing ka siap eta bagus eta kos kitu eta neraka eta kos kitu malah makiina ge geus teu ka sumur jasieun di botol aqua bae di jero kamar Masya Allah kan teh iman ieu teh kafir-kafir teh buang kawarahna luar biasa kunaon eta ku ego gengsi nya kudu iman mah teu daek
gengsi mah terus bahaya ya, gengsi mah terus bahaya. Harga diri kan gak ditu lah, woh, asa urang kudu ngaji ka budak, eta cilaka. Masa aing mapan kolot kudu ngangekeun budak kamari ieu, atuh aing mah nyaho kihna ge teu lempeng. Atuh uyahna ge pan ngadaru lah heulana aing, leg-leg Gus ya uyah. Bila perlu dagangkeun Gus ya uyah. Eta ego ngaranna. Ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad, hebat jasa ngaji. Datanglah ke Abah Kakarak ngajar ngaji. Wa ngadenge ka maneh di miati sok mingguan. Ya, wa dek nanya masalah. Lamun ua nu menang, sia ngaji ka ua. Lamun ua nu eleh, ua ngaji ka sia. Eta kiai gitu ngaran. Jadi bebeneran sama. Nah, nanya masalah hiji, 2, 3, oh datang ke seminggu, beres. Ua eleh. Damyati, ayo ua eleh, geus ua deuk ngaji ka Damyati. Ngan ua mah balagna hayang hikam. Entak eta balagnyana tah baheula di mingguan teh ya hikam di Haji Ahmad. Tah etalah kos kitu baheula mah. Kolot teh kula ge nyaho lamun tas gaji, kula budak ieu neuleukeun bae kieu bae dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya. Tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu. Wae eleh-eleh bae. Kolot ya teh bodoh-bodoh bae. Atuh masalah ngan tawadu nu kos kitu ngaranna. Tah eta aki-aki nu tarefaeh teh ya ngaji eta tawadu ngaranna. Teu makeun mah bodoh tadina ge. Teu mondok, aja teu ngaji pan cilaka. Aing menemah lah kolot mah kolot bae ngaji lah. Tuh. Eta tawadu. Nu penting ulah nu handap we tawadu. Aduh. Tah, eueuh jalan ye ku partea. Lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kangjeng Nabi terus akhirnya nyana berharap ceknya nate aing mah kajen kumaha ge jang moal kudu iman ka sia Muhammad sebab sia mah budak kamari gagah aya di aing beunghar aya di aing pinter aya di aing nya ge sia ka sia hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia masyaallah kan pohara atau aing mah daripada iman ka sia aing mah mendingan kakenaan ku siksa lah endek aya seuneu-seuneu tamah tinu maha kawasa cenah gempa-gempa cenah banjir-banjir pokona aing mah mendingan kena kos kitu daripada iman ka sia. Weh, si pohara-pohara teh. Atawa sebagian dari ayat-ayat Allah anu ngajadikeun kana ciri kiamat. Daekan eta ieu daripada iman ka sia. Pohara kufar Quraisy. Mbogeun da iman ka Kangjeng Nabi hayang kudu iman ka sia budak kamari. Tah eta teh loba ku hari nu ka dieu terus nyurup ka jawara-jawara. Nyurup kasurupan Abu Jahal. Kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji ka nyana keulan sapiranya nyaho kiihna aing kaki iki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku nyana pan teh nyaho kiihna nyana baheula nyaho si kiihna nyaho teu make calanana nyaho babarengan jeung aing baheula kiihna ge wer nyana neuleukeun aing neuleuh ka sia aja kuari bogo pan digawin atuh tepan sia nyaho kleutik na tuh aya kanu kitu man ulah bomong kitu ieu giliran betah ka budak pinter ieu tos masantren ieu dah da didenge budak kamari tak kasurupan Abu Jahal dak ieu turun ayat hal yanzuruna illa tatiyahumul malaikah aw yatiya rabbuk aw yatiya ba'du ayati rabbik hal yanzuruna teu
ngadago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna za Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu pati njana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan keneh paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an. Iji ayati ba'du ayati rabbuk ay amru yakni siksa atawa aing mah daekan keneh ngadagoan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ka Muhammad iman ka Al-Qur'an ayangnya atawa ayati ba'du ayati rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nunuduhkeun kana kiamat nyana geus jauheun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an deui jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat aya nu mantaknya nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atawa aing badaekan keneh datang kana sawareh didatangan sawareh tanda-tanda kiamat ani gada aing mah daripada aing iman ka Al-Qur'an mah aing kitu naon tanda kiamat iyalah yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat hiji dajjal dua dabah tilu khasapun bil masyriq gempa di wetan khasapun bil maghrib gempa di kulon khasapun bi jaziratin di jaziratil Arab ini jelas mah gempa di berbagai benua Asia benua Eropa benua Afrika benua itu Amerika gempa di mana-mana bakal terjadi eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat ditambah deui jeung dukhon aya haseup unggal nagara engke bakalna ngan haseup tersebut kan pulang gede-gede nama engke di timur tengah bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tamah haseup unggal nagara ge aya haseup ngan haseup ku eta mah pohara dukhon eta datang ke poe sadunia poe ku haseup eta ieu tanda geus tereh datang ka kiamat tambah deui nomor ka-7 tuluy samsin magribiha muncul panon poe ti kulon tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8 ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis nomor ka-10 bakal aya narun takhruju min adan tasukun nas ilal mahsyar sunu ieu mah bakal nanti adan wah luar biasa wari mah kakarake seuneu fon doang fon teh naon kira hartina tuh siapanya hobay kan ya osok neuleu meureun ieu dibawa di negara ka negara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahanna baheulana
nukuari di agung-agung dunianya ho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunya kadeuleu ku apehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur geus dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah. Oh kan. Nah iya bakal terjadilah seperti eta geus dijelaskeun. Gemandak Imam Tabrani nyaritakeun di sanadihi Nabi Zar gol Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu. Mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpang. Iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo. Qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam. Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning. Cek Kangjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar. Nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras. Panon poe ta unggal poe asal surup aya di handapeun aras. Tidinya manehanana fatah ngecungkel sujud ka Gusti Allah. Unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae. Tinggal terus sajidah pada tazalu kadzalik lamun ku Allah dican dititair tapi urang para je balik deui dina hiji eta manehna sujud bersyukur ka Gusti Allah cak Allah udang panon balik deui ka wetan sakumaha biasa unggal poe asal datang ka hanapeun aras sujud cak Allah udang aya geura balik deui gitu beta. Masya Allah teureun-eureun datang ka kuari masih keneh gitu bae bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasana fa idza aradallahu ayutli'aha min magribiha habisah. Ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh henteu titah hudang ku Gusti Allah teh diantep bae datang ka kebel panon poe kok teu titah tanggah-tanggah aing kok teu dititah hudang aing cek Gusti Allah kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah ya Rabbi heh pangeran abdi inna masiri ba'id lalakon abdi teh jauh ieu kok diantep kieu kumaha cek Gusti Allah itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup muncullah ti kulon kakarak jelema kaget kabeh weh ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul ti kulon weh bener kuari tu deuleu kaget kabehan eta memehna teh poek tilu peuting memeh muncul ti kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan tilu peuting kanyahoanana ku ahli tahajud nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30 terus subuh ramang ieu mah jemaat terus bae tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae poek keneh kok poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat dengan Allahu Akbar geus dua poe dua peuting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna bener bae ka tilu poe kakarak teret di kulon nya ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh geus teh mah disimpen ku Gusti Allah
Nah ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon. Allah karim. Anu sebenarnya mah lamun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula. Kuari diunggal negara ribut moal eureun-eureun. Irak terus-terusan, Yaman bakal, Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi. Kemudian atuh kitu Suriah geus teu eureun-eureun, Turki kitu keneh. Di urang ge kuari bintik-bintik geus aya, lain lalagaan. Lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat. Sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika. Rakyat anu paham mah ieu teh nanaonan kieu? Yeunlah berbagai organisasi. Baik organisasi Islam maupun organisasi non-Muslim dan lain sebagainya untuk membenahi negara, tapi tetap bae negara teh lain embungeun dikendalikeun ku Yahudi. Pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge. Jelema anu geus bantet dina Islamna dianggap teroris, diperangan bakal kajian kumaha ge. Pokoknya jala biang terorisna. Terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku HTI teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku Hurut teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku EPI teu nyaman, teu harmonis. Padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat. Matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah. Tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik. Ma bisa geus kajian kumaha ge ieu mah. Geus lalakon kos kieu baja kuari ge presidenna teh geus nyaho aya. Teu dipilih ku ari teh pemilihan geus aya si eta. Kok bisa kos kitu bae pengendalian mah. Nah, engke kan mulai ta riweuh-riweuh organisasi jeung organisasi. Tos mulai ayeuna ka parlemen. Terus iya ribut lah. Pasti bae ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah. Sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi, tidak berdiri sendiri. Rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika. Timbullah engke bakal tentara bagi dua, polisi bagi dua, ribut pasti di negara. Irak model kos kitu, Iran model kos kitu, Suriah model kos kitu. Nu kuari eukeur bae, Mesir, Suriah seperti gitulah. Ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat. Rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri. Kemudian geus aya di dieu boga lalakon. Ieu Amerika, nyieun jelema ribut lah. Rakyat bagi dua, polisi bagi dua, ABRI bagi dua. Mesir model kos kitu. Suriah model kos kitu. Ya, kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika, rakyat embung, bom sing jelebur. Suriah gitu kene, iya kami mah hayang iya isulah ke orang, kieulah. Sementara isu nu datang ke orang, informasinya geus teu murni, sulit. Lantaran Gus Dur geus eueuh, nu sok mere informasi murni. Kuari dikendalikeun ku batur, hanya 25% nu datang ke orang informasi teu bager. Hese nyarita urang, ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah, silih tembak di Irak. Engke bakal ke Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu mah bakal jasa, buakal jasa. Matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon cenah Kiai? Moal perang nya ka Burupaeh teh heula. Untung. Can bogo itu. Bakal. Henteu bisa henteu ieu bakal jeung kumaha jasa sebab naon? Sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun. Teu bisa dibenerkeun. Baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang. Oh masalah geus, padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim, eta mah ngan 1% teh eta mah Kristen di urang teh. Bilung ekor hasil perjuangan anak. Oh masalah geus. Oh masalah geus demokrasi. Tetapi untuk keputusan-keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muin age pandeg di rantai. Deuk kumaha? Eta teh jang naon?
jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun disteril ku mui geus ditosran lah ku mui urang damai hirup teh ketika aya hukum-hukum Islam geus aya perwakilan urang melalui bahsul masail angsongkeun ka mui jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari mui na dikendalikeun ku si itu ya kumaha mantap geus pi perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia perang. Bakal tateh moal turun dajjal lamun teu peperangan. Moal. Cirina haram sekitarna di lebaran Madinah di lebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Ribut lah geus kacau di unggal negara Irak teu eureun-eureun Iran teu eureun-eureun Suriah Mesir kabeh woi Al-Azhar tinggal Al-Azharna Indonesia dan lain sebagainya hayang nyalametkeun diri kamarkah kaditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi nu urban di berbagai negara sebab geus kacau lah luar biasa hese geus teu bisa diredakeun abri bagi dua polisi bagi dua berbagai kekuatan bagi dua aduh hantem rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ieu ribut hayang salamet agama ka Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teuing ngampar ge di terus mantap ku dilegaan kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi tereh berat tah ke dajjal lah turun wah kaunggal negaranya nama hiber dajjal mah jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara daerah lu cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal sia mangelanan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara kudukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran kos kitulah dajal dahsyat jasan nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid dajjal selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia nu hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku ari bang kredit engke mah hayang naon sia mio mio datang sia naon hayang Avanza berem Avanza ngajogrog sia hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya los cokot ku sia tuh hartop teu leumpang akina rusak atuh geus bacem hayo sih hayang awe watu jelema ngagayok eta lah nomor kahiji dajjal nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa turun Kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi aya jelema kasep kemudian salat teu eureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim Allahu Akbar nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teu eureun-eureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya mulai diperhatikeun ieu tanda-tanda ieu bener dajjal kakarak begitu maneh salam dicekel ditanya manis lu teu daek ngajawab sangaran teu daek ngajawab
kabeh nyebutkeun anta dajjal anta mahdi teu daekeun kakarak make subuh wallah anta mahdi kakarak wah ditangkeu perjuang kan mahdi ilah mahdi nu bakal jadi kesatria eta bakal nu istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji teman niruan sendal bae deui si Mahdi macam-macam Mahdi terus Dajjal eleh ku Dajjal mah maka segeralah nuzulu Isa turun kangjeng Nabi Isa alaihis salam dibantulah kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu gila ashabul kahfi wah buuk ngarundai ka handap lantaran besar bara 1000 tahun lah tuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna kuku para ranjangnya halis muna panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang wah iya ashabul kahfi kajian kuku mah sing hade ulah di baturan sing hade juri ieu mah ieu turun di Gunung Karang masalah ini wah gara raga muksal binatam likho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung kangjeng Nabi Isa alaihis Dajjal diudang ku kangjeng Nabi Isa umpat ka mana diudang terus eleh lah ku kangjeng Nabi Isa kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya Masya Allah istimewa jasa terus kangjeng Nabi Isa dakwah saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil bohong goblok cak kangjeng Nabi Isa kula mah sakadar utusan Allah mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kula ku ari pangeranan mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede begitu muktamar ngejelaskan ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili jadi berarti hasil musyawarah jadi nganunghankeun pangeran ngamangerankeun ka kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon aya pangeran urang usah urang pangerankeun ju ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dinya henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan dibunuh eta tetep Isa pangeran jadilah datang ka kuari Tritunggal engke kanjeng Nabi Isa marah saha nu ngajadikeun aing pangeran aing mah rasul anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad akurnya da jeung kanjeng Nabi urang wai bahala kawin kanjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunya nyana dakwah terus jelema istimewa kabeh iman nyana kawin ngan teu lila kanjeng Nabi Isa diangkat deh maot kanjeng Nabi Isa mulai kacau deui ya ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambe angin eta maot nu ibadah ka Allah maut ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain urang mun maca surat Kahfi aya ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu kangjeng Nabi waktu kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah sedangkan iya dekaluar nggak segede kieu cak kanjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadahar naon aya bae manusia didahar hewan didahar suagua rupa didahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah
ieu mah tangkal kayu sok pala di dalaharan bae ieu binatang anu pohara geus lumatak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya raja Zulkarnain dipuat dina Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut manana ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya, urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu? Sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan. Urut Kangjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan. Wah bae aya ieu teh di dunia. Nu aya dina sejarah. Nu di Quran teh aya kabeh. Kemudian piramid aya, Firaun aya dan lain sebagainya aya. Ieu bendungan Zulkarnain. Ieulah anu encan kapanggih datang ka per detik ieu. Nah, tapi geus mulai kuari kanyahoan. Geus mulai. Berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene. Kapalna aya kene kapalna. Geus sindek urang kada itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, sia mah diajak ka Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arat. Di Gunung Arat, Arat teh di Turki. Eta teh di luhur gunung aya. Setiap jelema nu kadenya teu kuat paeh. Jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat. Didinya geus digambar saat koreng didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Judi teh judi. Nah, geus kapanggih eta. Tinggal ieu ye bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj. Di mana ieu? Bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nyada ge kaget kok hewanna kos karari ceulikna lain irungna lain bahasana lain ta eta teh nyada kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nyada ge di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu akbar aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam. Loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda, kemudian asup Islam. Loba, ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh. Maka manehanna ngadenge suara azan. Kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang nu ka Banten aya nu aju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya deui nu liwat ka dinya bae. Oh, aya kerajaan di daerah dia diketos bae kerajaan ketos. Raja jurig newo-newo meureun tah. Gawat. Ieu da ieu urang kan kuari ieu. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari zahir kadeuleu ieu lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mah lantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeuleu ieu deui kapanggih ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang mah da ieu ke baca bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak summa khurujud dabbah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan. Banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib araraeh loba keneh di dunia teh. Dabah teh ya hewan eta nya nama leutikan ti himar hampir sarua jeung himar begal ceulina rancung biasangan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ieu lalakon lain lalagan ieu pohara jasa bakal katulis nah nu geus aya tulisan mukmin tidinya langsung teu kebel maot ngeunah geus tinggal nu kafir siapa kafir
sia kafir sia ge dah tarang sia ya sia kafir sia ge atuh kafir gawe tah tidinya mah geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe ku eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh haju deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hatap nu belah ditu da mah di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting beres geus geus hayang beres percis kos kotok bae geus beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik nah aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu atuh hayang mulai di dinya belah ditu kayak ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomongna teh kitu hayang belah di dinya atuh ceukna belah ditu ke naon ih kita lalikan aing mah geus beres ngomong kitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi setelah Dajjal setelah Dabah setelah Yajuj wa Majuj kakarak muncul panon poe nu mantak cek Kangjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nyana lah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji lain cabut nyawa aing. Nomor kedua maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon nu badak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakne tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon pemin maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl mangfaat kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haju nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangfaat samasakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae pokona asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah nu mantap pake tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran
model diurang ge kuari keur dibangun masih di berbagai negara, di berbagai daerah, di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman, nu ibadah loba keneh. Di akhir coba engke lamun terus dikendalikeun ku Amerika, nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok, lamun aya Jokowi naik Ahok kafir. Tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir, Pandeglang bupatina kafir. Lamun di Jakarta Ahok, engke di Serang si Cenglu. Oh, di Pandeglang si Tegwan. Ayo si Tangerang si siang-siang melingseng. Geus nu beres kabeh. Ayo sia. Mangkaning ge bae tuh. Lipo keur dibangun, BSD dan lain sebagainya bang didinya lah, aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir. Nu geus kanyahoan bae kapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu loba anak deuk nanaon eta teh si Haryati, Haryati teh saha? Hah? Sakar ngaranna boga nasa? Anu ditangkep teh pan sia nyaho, pan babaturan sia. Hartati. Tempat loba senjata didinya ente mah teu nyaho. Mantak dirahasiakeun ku pemerintah. Bongkar. Waduh, aya naon ieu? Sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika. Jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade. Hei, emang kumaha gitu. Ieu teh dekristenisasi anu lain lalagaan. Sementara pemerintahan urang wae. Kiai nu aya di ditu huahe 4 kali. Nek kumaha deui atuh? Lain teh diperjuangkeun jak geus kiayana. Ya otomatis lah kafir. Dia terus hasil dicokotan ku Amerika. Hasil dicokotan dan lain sebagainya urang dibangun. Kadeuleu geus lemahna di urang. Asal aya nu bergerak dianggap teroris, asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor. Sudah tidak ada masjid-masjidan, masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun. Ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek. Nah, ada kumaha deui ayo. Ya pemimpin urang eueuh nu handal, nu kuat. Ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ke Amerika. Nah, mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid urang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu mah keur carita singkatna bae, lila keneh eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa peperangan dan lain sebagainya, bakal perang. Nek kumaha henteu? Bakal jasa. Nah, nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia, ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeung kulon. Sakar kulon? Sakal kurang Baduy jeung Baduy, padahal mah Baduy teh horeng eta si loka. Baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta Baduy ngaranna. Si loka kolot eta mah. Ya atuh perang jeung Baduy mah lah, sabira Baduy. Nah tuh horenganan cak kolot baheula tong ke mau Baduy. Terus kalau nggak lembur nuluan jalan orang dongeng munjing kolot kos gitu engke bakal orang diperangan. Waduh Baduy usahawan orang Amerika ku ari teh geus boga satelitnya na urang leumpang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae na haye sia jepeni deuk ka mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba. Urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jaheueuh pencet jaheueuh pencet jaheueuh salah mencet waduh sempak sial sial salah mencet aya kiai nu salah mencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu mah. Aduh, Masya Allah. Aya dinya merekna Kiai Haji Google. Waduh, bener. Masya Allah. Di akhir jawan, nggak saya kumaha coba ya, lalakona.
Nah engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 kuari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta bahkan aula nu ka situ mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Tak jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus esen yang masjid syahadat tinggal syahadat. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya paedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tatadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae sanajan nyana tobat tutup pintu sigotaka tobat-tobatan hari itu lisat Masya Allah kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada hadhil asya nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat timimiti dajjal mahdi dajjal ya'juj kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tungguan aya yang kau situ telek iman ka anjeun telek iman ka Al-Qur'an tungguan kege bakal inna muntadirun tuan bakal kapanggih kege Masya Allah diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina hese geus kabeh waduh luar biasa urang mun nyaritakeun perzinahan kuari ulah kudu di Amerika di Inggris di Belanda di Perancis di Jerman ulah negara kafir geus jelas di urang kuari siswa sekolah Bandung Surabaya hese nyaritakeunana di kontrakan jauh ti indung bapak cacak aya di hareupeun indung bapakna nu ditalingakeun si hadasya reuneuh bae komo jauh ti indung bapana iman kurang duit kurang deui jang malayarkeun kontrakan atuh pan nangkarak nah kumaha deui kenapa pan nangkarak atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan sakeun teh enggak bagus gitu kececes beres eta ya kececesan segala ayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah bersyakeun momen kamadahanana tungguan ke bakal datang caritaan ku parkures nunang tangan ka kanjeng Nabi teu percaya ka kanjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an endahan manehanana nang tangan ayang paeh kiamat yang datang siksa matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus teangan coba nu teu boga HP hese gas aya cenah kulah teu boga kiai bener sia leungit can meuli deui laon pandaman teu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da 3 kiai nu hiji diceuli nu hiji diceuli nu hiji diirung blon bantak kiai atuh komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus darareket jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa taala innal ladzina farraqu wallahu a'lam